Ya Allah ya Rabbi, eta bakal terjadi. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, urang lamun nyaritakeun seputar para solihin, para ahli-ahli Allah, horeng di Indonesia ge aya kuari awewe. Aya awewe istimewa. Kaistimewaanana kanyahoan kuno hebat. Kulawangan sagadar boga dongeng na hungkul. Nyana aya di Madura, tapi pas bulan puasa kapanggih di Baitullah. Awewe diteleponlah bahwa ibu hajah anu aya di dieu. Ternyata di dieu mah henteu naik kapal teu naon. Aya keneh teh di Indonesia awewe eta. Masya Allah karim. Akhirnya dipermasalahkan kayak teliti punya teliti. Eta awewe ternyata orenganan bener kadang-kadang aya 3. Tah, mun dikawin tah kita judin eta tah. Mantep tah. Aya 3 tah. Urang osok nyaritakeun lalaki bae. Lamun Habib Lutfi kamari aya nu mawat di Mekahnya Nabi ngurusan di Mekahnya nama di Pekalongan bae. Teu aneh lalaki mah. Mun baheula Habib Umar mukakeun jendela nyana kieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah Habib anu kadeulir rohna. Namun Mama Sobari keur jamiahan ningali ka luhur. Wow, roh Mama Ilyas naik ka luhur. Kadeulir roh. Haji Pendi mah ai kadeulir bantengan ka ambe pernah. Eta kitu bangsa lelembutan teh ka ambe ku nyana mah. Di dirina sorangan deui. Sama puak ngarana. Atuh memang teu beres cenah mah. Tah, urang geus nyaritakeun Habib Lutfi ge moal katotor ge. Lulunya anana coba ge. Geus kabarieu zaman Gus Dur leuwih. Artina teu katotor guari Habib Lutfi kumaha? Seperti eta. Keur namu di bakula duaan nuanin duaan we kula dihareup teu ngomong kula da ngomong naon ka nyana teu nanya kula teu nanya kararieu bae ieu mah di luar nyana mah mun ka jero bangsa disintreuk lah teu beunang terus 5 menit 10 menit teu ngomong maksudna deuk ngomong naon atuh nyana teu nanya kula teu keluar 10 seperempat jam lah innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus sakitu di lawang eta terus malik sini sekian ada berita meninggal enggak belum ya teu lila bangsa 2 menit ya kini Masya Allah Fuad Cirebon meninggal leuwih heulaan nyana nyahona deuk kumaha coba leuwih heulaan nyana mantap namun bangsa Ki Nurjaya ya datang ke Habib Lutfi geus ka ambe bau mayit kayaknya ini sieu mah komo ieu mah bau bentek jas ya mah. Lah ieu keur carita seputar ahli-ahli Allah. Maksudna kumaha bunga urang masih keneh aya jelema-jelema nu nahanan di negara urang anu sarsup ka mana-mana. Tah, aya hiji awewe anu lantaran hirup keneh moal dibejakeun. Pernah ka Cilongok 2 kali. Pajar kula mah jelema biasa bae. Nyana dititah ku hiji jelema ka Cilongok ngobrol aja jeung kula. Korenganan jelema istimewa eta. Tah, wiridanana tilok loba wiridan carana sholawat doang. Maca sholawat doang ngan nyana mah lamun maca sholawat terus bae geus leuwih bae ti 100 kagambar Kangjeng Nabi asa plek bae asa aya. Tuh, sia mah ngabohong bae tolol. Atuh ya naon maca sholawatnya kagambar kuntilanak ya mah lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iya ya awewe ngora keneh ieu mah ngora keneh terlalu kolot. Masya Allah karim hebat dah luar biasa. Nah kahebatan eta awewe saeutik tilok sare peuting nyana mah tilok sare peuting asal bada isa bae hajuna degetan salaki nyana mah geus make parfum teu make BH
geus make jeroan langsung ada getan salaki we nyana nawaran ka endeu ka tapan urang si sok mah tilok nawaran ilok ya mah malah masalah ki endeu can mandi ke sagedeung ambo geus bau kadal kieu eta hebat kana mah asal bada isya geus rapi bersolek keur matu manis gelis kemudian bersolek luar biasa. Nah nyana ngadeukeutan salaki huhahehe pokokna mah dihareupeun geus ngajebleh we kitu tah tuh sia mah balik ke di pondok mama lah cenah kunaon balik kiai cenah ngomong ngajebleh gitu geusang mondokna tah ieu kapagi ku kula di Mekah ge ya Allah ya Rabb. Nah eta awewe ternyata horegan ahli sholawat baca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak naon atuh kurang diturutan kuari kurang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabaraha cenah kieu lobana ulah loba-loba 4.444 tuh seuah juseuri aduh cek dia mal kaburu nyeuseut mal kaburu nyimbuan lamun loba teuing geus 444 sila kudu dibodem lobat masih kene loba kene wae tetapi ternyata terakhir paling istimewa mah eueuh deui iwati maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah eta bae nu mantak eta paling istimewa lantaran sapoe sapeuting teh 24 jam ternyata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta teh hurufna 24 per satu huruf yukaffiru sa'ah bakal ngaparatan setiap dosa 1 jam urang dina 24 jam 1 hari 1 malam aya dosa-dosa nu karasa anu teu karasa nu karasa langsung bebeja ka Gusti Allah nu teu karasana bakal kakafaratan ku huruf la ilaha illallah geus pokona mah sapoe sapenting 24 jam huruf la ilaha illallah teh 24 geus ulah loba-loba macana sapoe hiji bae zikirna la ilaha illallah geus kan sia-sia bentu dua-dua aja lah cak kiai geus cukup eta hiji bae geus budak ancin jasa kalimahna aya 7 kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta teh aya 7 lantaran ieu neraka lawangna aya 7 geus lamun kurang dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah per kalimah eta bakal ngahalangan pintu neraka. Iyalah keistimewaan la ilaha illallah. Nah dimantak langsung kula tadi maca la ilaha illallah dikhusus genjang Ibu Umriah lantaran nyana mah selalu hadir aya naon-naon di Cilongok cek pamajikan kula cek Ibu Haji barang nanya teh ka anak-anak Ibu Haji ka mana teh nyaho naon ih cenah bugu maot Masya Allah tuh nu ngabejaan waktu maot na kaget. Nah iya Ibu Haji Umriah mun haul mun naon selalu ka Cilongok pas ditanyakeun maot kageteun Ibu Haji teh langsung hadiahan tah ieu make la ilaha illallah mudah-mudahan la ilaha illallah nu tadi dibaca jadi atakah pikeun anjeunna jadi tetebusan neraka pikeun anjeunna jang kebahagiaan pikeun anjeunna. Nah ibu bapak geus bae pokona mah minimal ba'da salat maca la ilaha illallah hurufna 24 jang ngaparatan 24 jam sapoe sapeting eta kalimahna aya 7 jang engke nahanan pintu neraka anu 7 baca unggal manteu salat la ilaha illallah minimal 3 geus sakitu bae geus ulah opat-opat acan besi gering
mati lu bae la ilaha illallah ya Allah ya Rabb